daguan si Putri titita dan pangwira yang ngarang nita budak teh. Turun dititah meuli obat gak tuh yang geus kararuat kieu ieu. Mani geus pararanes gagaro geus sagala. Ya Allah mun mani geus kumpul kita tadi di luhur ti anak. Udah lara tuh cuma mani kieu-kieu teuing naon teuing di jero ieu. Mani geus pas. Nih udah monyet lo. Ieu ieu mah monyet teh. Monyet naon teh anu sok geget eta. Tila uterit ya mah. Coba kita lalu di jalanan bukan di dewa baca ke bayang aing sekarang buat gak tuh Ini pagawean hawe nya minta obat kurap beri obat kurap na pagawean ngadures sakunnya jama teh ini aya si didinya dua aing kumaha nya jaba eueuh di obatna ih nya aing Eme gening mana Utrit aya eueuh ih urang geus ka mana-mana neangan eueuh dah cenah eueuh obat kurap ayeuna mah geus langka obat kurap teh kira aku lah mana Ih betul, ih urang geus jangan ka itu ka dieu eme urang teh geus sape nyeri suku geura ieu urang teh geus ka itu ka dieu aing kalaera meunang henteu aya nu nawarana genan arek jamu cenah tolak miskin ih cik aing teh aing man sabener-bener neangan eta naon teh da mana mah lain tolak mesin aing teh butuh aing geus banget pan cek urang teh aya teh obat kurap cek urang teh atuh cap monyet teh cap naon geuna eueuh cenah da mana mah meureunna teh ridho neanganna lain teh ridho eme urang teh geus ada gidi ka itu ka dieu mane mah nya urang teh ridho bener naon itu geuna mah ridho ayeuna juga kota ka mana kita yang deui sayang teh aing pada eueuh pokona geus capek aing teh mana mah teh karunya di urang mah geus garara teh mana geus panas kieu ieu ah becarep teh mansanya tulis-tulis kurap ih da atuh da mana mah teu nya teu ridho ka urang teh aja eta mana mah aja jig ramane ini jig ka mana jig nya urang mah ini tarik gege atuh beun bae jig hayu ku aing dibutur ka ditu ka tokona ih nya urang atuh pan urang ge era nanyakeun ayo obat kurap ya lehong mana teh bari kieu dudukeun urang nu kurapna ih nya urang bari ayo obat kurap bari kieu juga ada ayeuna jig neangan ujung mana ayo jungjung bari kieu untuk sangeunana wae mani mati banget sok ngadoresakeun jungjung nah sila diburuan teu mulai ada buruan jungjung bunga bong mani mah becarep teuing aing terus jeung mah ini ali tukang kali kan kecung kan atuh kecung gawat kan itu tuh lah da mana mah terus jungjung kan itu jung pangleangan kan da eme itu lah tuh ada banget pisahnya kayak itu teh leumpang teh capek lu udah geus buruan udah mah ayo polis seret atuh eta ada era aduh katong kubuduk da ieu tidak dijerum jung putri jung ngababarikeun urang baik jung eta jung eta aing masuk aya wanita wae pagawean ngadoresakeun kan jung ayo di kurang ayo ini kurang bawa ayo gerayu ayo Gara itu aja juga. Urang garara teh. Seme mah gampang dulu di rumah cenah. Ya urang teh hayang pasekeun tapi sia ngajak we paseo. Ayo lah jantung juga ayo gerayu kurang. Ayo mi apal geran ini kurang. Jane atuh Capek pengen betrek. si kakak kan bisa geura. Ayo. Ayo mah gane ka ih geus Ayo. Ayo ya orang buka permen Asaan ya. Layan benar aku lu sayang. Kamu mantap cagar bulung mah. Mantap cager ya obatnya ya. Bung, kata bung. Yo. Waya ya. Kakak mah mantap cagar nu kieu mah aing mah. Yo. Jawa. Waya. Terus tong pares yawe. Bau. Oh, nah iya mah batuk kapurnya. Geus ngina ya urang yang radio. Ah. Begat tau coba. Nah. Nanti. Nah, neme. Nah, Nih. Eme juga nu eupeun. ngomong atuh. Bu ai si Eme euy. Nah. Gatel punuk meureun. Hah? Gatel punuk. Iya, kita kan ini. Udah bahasa isaran. Iya marana nu kurapna dina punuknya. Oh, berat. Dina punuk. Kapelang meureun nya. Mi. Bahasa isaran kira bahasa isaran. Ah, dia.
Aduh, Maya tinggalkan. Kita semua si kakak tapi sekolepat tuli nah ya si ayam yang kunaon oh kepelan kan jongbuk gini alhamdulillah keluar Masih permen ku si kakak ya kamelak aduh. nah tuh padahal ada lagi gaduh nu kitu mah Lu gitu. heeh Ngomong teu nyaho si kakak Ya. musingkeun. Pak Dede Ambung kamelak we di dieu tadi tarulungan ieu. iya tuh Kalau panas yeuh. Hah? Panas Bebek geus ulah teuing milarian si kakak we geus ah. Ulah. atuh Ieu atuh kalau kumaha kakak ieu kan geus uyu. atuh yuk Da panas yeuh kalau ka ya yuk ogelan. lah yuk atuh yuk Aduh, dah musing geus si kakak mau untuk aya tadi bebek. ge kaciril Beberan si kakak rek naon sih? Ulah teuing nenengan si kakak lah. nobar iya bela dunia pan Geus lamun papanginya si kakak pangakebukan kan. kayak gampang lah si kakak mah yuk wih ayo nama wih